Assalamualaikum mapunten bari sadayana pamigado daging sapi urang jantankeun gepuk yeuh insyaallah bakal dedeyeun. Urang presto heula baraya daging sapina. Salagi di presto urang siapkeun oge bumbu-bumbuna nyaeta ieu aya kalapa parut, saparantos kitu aya oge muncang, jahe, bawang bodas, bawang beureum, asem, laja, daun salam, uyah, gula beureum sareng katuncar bubuk baraya. Urang ulek we nya si bumbu-bumbuna terus kanggo laja mah urang parut we baraya. Saparantos asak itu satos di presto tah ieu urang keuretan, tah keuretanna teh kedah ngalur nya baraya. Ngalur sareng seratna baraya supados engkin raos tah pami digeprekna oge hipu baraya. Tah saparantos dikeuretan kitu urang gepuk we nya baraya. Urang geprek kitu maksudna teh. Ditutuan kitu tuh baraya satos di kitu urang pasak we bumbu tadi anu parantos diulek atanapi di rendos baraya. Tah saparantos asak nembe tambihan ku katuncar bubuk. Satos kitu tambihan oge ku asem, tambihan oge ku laja anu kenging marut, tambihan cai we baraya. Saparantos kitu tambihan oge ku gula beureum sareng tambihan oge eta kalapa parut. Teras we lebetkeun eta dagingna sareng daun salam sareng royko. Saparantos kitu tambihan oge ku kecap manis baraya. Parantos beres tu baraya urang goreng we baraya sapalihnya margina nu itu tiasa dijantenkeun non namina teh istilahna teh frozen food cenah saurna mah. Tuh tambihkeun kana sangu handeup baraya masyaallah nikmat. Sakitu wae panginten ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.